aya wawacan eusina ngeunaan hukum. Naskahna di perpustakaan nasional. Hilap judulnya. Judul dina naskah dina katalog diulang kanu kagungan putra. Tapi di jerona aya masalah hukum, misalnya ke upami maling munding. Nah, di penjarana sabaraha poe, di buina sabaraha lami. Mun didenda sabaraha rupiah. Eta teh aya dina naskah. Aya masalah kesehatan, masalah obat-obatan, aya dina naskah. Kita baru bingungnya maksudnya. Dari terang wacana soalnya. Jadi pasti bingung cek ibu kudu mamah ibu pilari heula wawacanna naon gitu. Terus aya naskah wawacan wasina pariwisata. Contohna naon teh judulna teh? Kuna ngeunaan Pangalengan. Nah, itu teh promosi wisata dina bentuk wawacan. Kapungkur. Jadi lantaran jalmi resep nembang, resep beluk, resep kuku, wawacan kantos subur. Hari ayeuna kumaha? Ayeuna mah nya buktina ieu mah susah milari rek naosan wawacan, bari teu terang wawacanna kumaha. Artina kamakaran ayeuna memang kemekar. Hampir tumpur. Ya. Nah, hampir tumpur. Kan jalmi ayeuna resepna mungkin ngana dangdut. Kalau kan hukum hajat nyunatan misalnya nanggap wawacan, nanggap dulu. Terus melahirkan nungan 40 dinten nanggap dulu. Terus panen nanggap dulu. Kabungan mah kitu. Jadi wawacan pernah dianggo kriteria penilaian kepujanggaan seseorang. Jadi sastrawan itu dianggap sastrawan lamun can biasa nulis wawacan jeung guguritan. Bungkur gitu. Ariano mungkinnya pejabat, dianggap pejabat kalau tuh bisa nyanyi dangdut misalnya kan emang gitu. Karena beda, kamu kan wawacan seperti berkembang ayeuna mah. Namun siapa mungkin monoton, da bosan lah lagi bari cicingnya. Wawacan tadi ada kan seni suara tanpa alat. Jadi tipilari pagelaran buku juga kumaha. Bisa jadi generasi ayeuna teresep lalajo kitu. Nah, sebab saya kudu cicing. Jadi jeung lalajo dangdut mungkin biasa bari joget, biasa kana panggung cicing. Jadi jalmi ayeuna teresep lalajo bari cicing. Pagelaran dulu kita sama ngikut resmi nama. Tapi emang terus saya belum sama ngikut. Terus ini paling oke setengah jam enak. Tapi enak ada kampus. Mungkin kalau jeung kegiatan kemahasiswaan. Tapi terus aya pagelaran dulu anu sauni cepet. Tak makanan menulis wawacan enak terus aya. Penerbitan wawacan maya, transliterasi naskah maya. Contohnya kegiatan di perpustakaan nasional. Seueur dan asmarandana kinanti dangdang gula balakbak ladrang lambang sinom. Pami wawacan mah rupi-rupina aya rupina. Naonna Wawacan atau napi aya macam-macamnya gitu wawacan. ini sampeuna pupu. Oh, sambil Sampeuna ngan wawacan naratif cerita, ari itu mah sanes cerita ya. Deskriptif. Kata sami pupu sami ditulisna awalna ku aksara pegong, terus anu aksara laten. Kan guguritan ana hirup deui na majalah Mangle. Sok aya nu nyerat guguritan semacam Mangle. Henteu. Nah, tinggali macam Manglena. Jadi aya guguritan ayeuna mah. Wawacanna teu aya nu dimuat dina majalah. Mah sabab da wawacanna panjang. Guguritan mah babari enak, seueur mahasiswa ge aya nyerat guguritan. Jadi bisa hirup keneh nu nyerat wawacanna terus teu aya. Terus berkembang kumaha teh Pak? Kana Punah maranan. Jadi mau dihirupkeun deui ku mahasiswa. Pang panjangna nu pang seueurna episode wawacanna di handap. Nu pang panjangna tadi wacan purnama alam. Aya oge wacan karangan Haji Muhammad Musa. Haji Wulung ya. Eta masa transisi tina wawacan anu kumpul tokohna sakti nya dina wawacan teh. Haji Muhammad Musa mah teu Panji Wulung mah pinter ngajeun teh lantaran latihan. Beda jeung purnama alam, misal purnama alam mah lantaran ngadu jimat, tiasa anu, tiasa ngapung, bisa tiasa ngapakancang.
di panjulmu ku latihan ya sangat berat latihan latihan kita dirasional kan lah aja Yes. terus nanti